Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah alladhi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Afasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون يا معشر الجن إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. Alhamdulillah, puji syukur urang sanggakeun ka Allah Rabbul Ghafur, anu mana urang sadayana masih keneh dipasihan kesehatan wal afiyah, dipasihan keimanan, dipasihan taufik hidayah kumantanana, kalayan tiasa ngajalankeun syariatna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibarengan ku inayah na Gusti Allah, dipasihan sehat akal, dipasihan sehat jasmani sareng rohanina, dipasihan kecerdasan otak, dipasihan hate anu lembut mamudah-mudahan satetapna dugi kana dicabutna ruh urang dina kayaan iman. Sebab saur Gusti Allah Subhanahu wa taala saur urang keur ayeuna teu terang kana alam-alam gaib, teu terang urang engke bade nempat di mana dina nalika tos maot, terang tahun anu bakal dongkap, terang kehidupan urang bakal kumaha. Kadang bingung si hate teh, pikiran teh bingung, hate gundah gitu. Kusabab mikiran hirup urang rek jadi naon gitu. Urang rek jadi naon, komo keur masa-masa muda mah can boga kewajiban, can boga tanggung jawab, itu luar biasa bingungnya. Urang rek jadi naon gitu, hayang jadi jama beunghar, asa mal mungkin ninggal kondisi gitu dirina sorangan. Hayang boga ieu mah asa jajauhan, da usaha tara. Asa gitu. Hayang boga mobil, duitna ti mana? Eta kadang bingung gitu orang. Teras gitu. Bingung oge urang dina nalika hirup ieu urang ngalengkah teh kuduna kumaha. Gitu. Kuduna kumaha ka mana? Sakira-kira gitu, kahayang urang gitu, dicumponan gitu, diijabah ku Gusti Allah. Kadang dina nalika urang kahayang na A terjadi na B, si hate gundah teu narima. Si hate hayang B terjadi na C teu narima keneh wae. Naon sababna? Padahal ya, saur Gusti Allah, ud'uni astajib lakum, geura maraneh kabeh ngadoa ka kaula, minta ka kaula, kaula bakal ngaijabah. Nah hate teh kadang aya ingkar saeutik mah, ingkarna kumaha?
Saurna di mana orang minta ka Gusti Allah bakal diijabah, bakal dibere. Nah urang manuhun geus 1 tahun 2 tahun teh dek diijabah. Awas aya naon ieu? Ieu. Engke ka dituna. Ceuk hate anu goreng lah boa eta teh aya teh itu bohong. Awas. Di mana jalma ngabohongkeun kana ayat Al-Qur'an saayat betina Al-Qur'an. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Setan nauzubillah min dzalik. Mangka eta jalma bakal dilebetkeun kana neraka salamina. Lamun teu percaya kana ayat Al-Qur'an. Ieu berlawanan sih hate. Tapi manya Gusti Allah ngabohong. Eta. Padahal Gusti Allah teh keur nyoba ka urang teh. Ku mangrupa-rupa cobaan. Ayeuna lamun Gusti Allah langsung mere di mana eta jalma manuhun. Sedengkeun eta jalma teh kakara diajar manuhun teh. Diajar kakara, diajar ibadah teh. Kari-kari ku Gusti Allah langsung diijabah, bisa terjadi sombong. Sok, sabar. Ya, urang kakara daek contona kieu. Alhamdulillah urang yeuh ti barang ieu minggu kamari sampai ayeuna salat teu pegat-pegat, isuk sore wiridan hayu kahayang urang diijabah ku Gusti Allah. Itu mana yang diadakeun ku urang teh? Adieu, asal ayeuna kudu boga duit sekian juta. Iya awas itu. Permainan. Jadi si setan teh kesempatan eta. Kesempatan. Manipulasi. Gitu. Akhirna kumaha? Nu tujuanna sae melenceng ti Gusti Allah. Ngahargakeun akhirat ku dunia. Iya. Pertama, Gusti Allah sebagianana coba teh. Atanapi nyobana Gusti Allah teh kusabab ayeuna urang kitu. Can diijabah doa urang ku Gusti Allah teh kusabab naon? Kusabab dosa. Anu matak ngahalangan. Doa urang teh naik. Tengah-tengah. Dosa urang teh gitu. Ngahalangan kana eta doa. Akhirna teu kaluhur teu kahandap ngagantung we. Sabab ieu si dosa can dihampura. Candi hampura. Naon sababna candi hampura? Manehna can tobat. Gitu. Manehna can tobat. Akhirna lamun tobat, murutul bolong saeutik, naik di saeutik, di luhur aya di dosana. Gitu. Mata cobi. Timiti urang manuhun saiji bae coba. Gitu. Manuhun sakali, saiji, sarupa gitu. Terus salagi can diijabah ku Gusti Allah ulah putus asa. Insyaallah iraha-iraha bakal diijabah. Itu sagala rupa ge ku istiqomah. Istiqomah ajib. Kadang urang mah menta ayeuna menta naon nyeuleuh tetangga boga mobil hayang mobil. Kesukan teh beda deui hayang motor. Kesukan teh beda di hayang sapeda, hayang HP, hayang ganti awewe. Gitu. Atuh akhirna ngagantung kabeh gitu. Teu kaluhur teu kahandap ngagantung we. Geuning hiji-hiji acan nu diijabah. Itu tawas ya. Geuning can hiji acan can diijabah. Nah, ieu. Eta mah ge dibere. Ya. Itu. Hayang urang teh boga anak saleh gitu. Hayang boga anak sukses. Geuning teu dek sukses. Dimimiti PAUD, TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Hayo be di jurung-jurung. Jurusan naon hayo. Tapi kona isi budak teh kitu we jeung kitu. Can boga pagawean, hayo be nganggur. Aya naon ya? Tetep ieu teh sebagian daripada Gusti Allah. Cobaan Gusti Allah. Naon sababna kahiji? Kadang eta si budakna pada mangkat sekolah, pada mangkat kuliah terpaksa ku orang
Mana akhirna dina hate teu boga cita-cita. Saur ti payun di mana urang teu boga cita-cita mangka sampai iraha ge dicapai moal tercapai. Eta. Cita-cita pegang teguh keyakinan anu kuat. Cantelkeun ka Gusti Allah. Eta. Cita-cita teh. Di mana cita-cita geus kuat, ek aya seluk-beluk, ek aya godaan kumaha bae ge insyaallah bakal terus be maju. Dijali ke saeup terus be hudang, terus maju be. Gitu. Gitu. Lamun cita-cita lemah, terpaksa akhirna contona orang tuana eta si budak keur kuliah teu kuateun ngabiayana. Teu kuateun kusabab ayeuna contona umpamana biayana atanapi kusabab ayeuna geus eueuh harapan ayeuna si budak teh alhamdulillah. Ya eta. Alhamdulillah. Itu bapak tuh kanya, mama, ibu, kakek tuh nya umpamana kakekna nu ieu na sing kuring ge ulah urang mah hayangna ka anu. Urang mah cita-citana anu gitu embung anu gitu. Teu terbukti kan gitu. Ayeuna geus kitu sabaraha puluh juta nu kaluar sia-sia. Eta tawa saya. Mata katu kumaha ayeuna supaya gitu. Urang supaya bisa ngabogaan anak anu sukses. Misalnya yang boga anak anu sukses kumaha carana tanya budakna. Boga cita-cita naon mah. Di mana A cita-cita kula hayang jadi dokter. Leres gitu. Hayang jadi dokter, leres. Sok. Ku bapak, ku mamah atanapi ku kakek, ku nini umpamana disetujui. Didorong bade ka mana bae ge. Gitu. Sakumaha bae ge. Pasti eta budak teh. Gitu. Aya rasa naon terharu, Pak, Mah. Gitu. Wayahna gitu. Wayahna piduana bae. Ulah maksakeun tina teu ayana. Gitu. Insyaallah gitu. Ku doana bae ge tos cekap si budak basa gitu. Pasti gitu eta budak. Pidoana bae gitu. Data aya deui gitu. Doa orang tua terhadap anaknya itu seukeut luar biasa. Gitu. Meskipun cek kasarna eta si bapana tara salat. Si indungna tara salat tetep doana seukeut luar biasa. Mata ulah lalawara ka orang tua. Ya, ulah lalawara. Komo sampai dicaci maki begitu. Aduh, geus sukses kalah mohokeun itu moalila sukses nanti. Paling kundang. Moalila bakal tigeureun deui ya eta. Ku sabab naon? Gitu, nyeri orang tua. Itu dina keteranganana ge birrul walidain di dinya teu dikoyidan ku solih. Gitu. Gitu. Urang kudu gitu. Nurut ka orang tua anu soleh teu aya eta. Pokona orang tua be. Ek soleh ek teu pokona mah orang tua we gitu. Eta dawas. Lamun gitu. Kudu orang tua anu soleh berarti eta keterangan kudu aya sifat as-solih gitu. Ana tapi as-solihaini gitu. Anu soleh duanana eta ibu bapa teh. Gitu. Tapi teu aya padu birrul walidain unggul. Henteu birrul walidaini sholihaini henteu gitu. Gitu. Tapi birrul walidain unggul. Ieu nandakeun bahwa setiap orang tua rek nu soleh, teu soleh, tetep urang selaku anak kudu turut tumut kanu janten orang tua. Tapi turut tumut tina jalan anu sae, anu bener. Awas. Dak. Tepeuting tuang lalajo. Aya artis. Itu aya dangdut monata. Sodik. Ngabring kabeh mumpang-mumpeng satahun sakali dan nu beungharna ge ayeuna mah geus jarang. Ya Allah, eta mah ulah nu kitu mah. Diajak maksiat ulah gitu ada. Teu kabayang urang kehidupan teh. Komo lamun urang ngabayangkeun kehidupan santos naon. Urang ieu kumaha? Ieu gambaran arah-arah mahsyar kumaha? Gambaran ayeuna jalma-jalma di akhirat kumaha? Surga kumaha? Gitu. Neraka kumaha? Wa antum hina idin tadurun.
maraneh kabeh ae wa antum hina id balagatir ruhul hulqumah tandu maraneh kabeh saur Gusti Allah ka urang kitu bakal narempok dina waktu geus nepina ruh kana tenggorokan tegesna keur sakaratul maut bakal nempok naon anu teu dikanyokeun ku urang bakal naon nempok kana tempatna pitempateun urang di mana dina neraka di surga bakal katempo di sirugis di kan ti handap teh dicabut kana ieu mati bae sadaya santos cabut teh mati ada ya nadadak teh langsung pokona mah geus luar biasa nyerina luar biasa ka dieu tenggorokan di dieu tah geus nepi di dieu tenggorokan tinggal plos we gitu keluar kabeh iblis nembongan malaikat nembongan amal goreng nembongan amal hade nembongan malah surga jeung neraka bege katempok ku manehanana ngalieu ka kanan seuri matak sakayanya aya nu senyum nya anu molotot ruas siga nu sieun eta sabab teh geus dipunjang baying bae gitu neraka surga gitu tapi tempatin antara manehana ya ka mana ninggal surga meuni resep sok gerajal mah boga kabungah ninggal tetempuan nu pikaresepeun indah luar biasa pasti bawaana senyum bae nampok anu pikarisieun geus pokona pikasieun pikasremun geus pokona geus kabirisan molotot geus teu pararumun geug awak naon teh kesang badag kesang lembut kala luar kabeh ngagerdeg itu ya eta ieu ka mana tergantung keimanan gitu keimanan gitu mata keimanan mah gitu ulah ditunggu tapi diteangan kumaneanganana teu aya deui angin nyaeta neangan ilmuna teu aya di bersana teh kumaha bersana teh kurinso lain lain kurinso dijaga kalakuanana dijaga salatna dijaga ibadahna eta kaditu tah sia teh bakal ngarasa wah urang macan aya nanaonan siga huruf wau sor santri dirok ya arbu alamatin adomatu wal wawu wal alifu wan nunu eta cirin ajal ma anu naik derajat luhur derajatna tinggi derajatna mugu Gusti Allah eta aya opat kahiji domah sok kerasa ku kumpulan sareng jalmi-jalmi anu ngarti hiji domah teh Arab itu bahasa Arab Sunda nama ku kumpulan sareng-sareng jalmi anu ngarti da cobi urang lamun ek dibandingkeun cek akal sehat teh ayeuna di imah urang sok ngumpul di dieu ngumpul di ditu ngumpul di dieu ngumpul itu ngopi di dieu ngopi itu capek diuk kurang capek diuk di dieu mending nu mana di dieu tadi ditu beda we gitu lamun cara ngabedakeun ieu ngalawan hawa nafsu teh ngolo nafsu mending gaplehan bae resep RT-an kartuan trambolan catur sampai subuh gemal karasa ieu asa kurang we teu sare teu naha sampai subuh kesukana teh nagih deui bae kamari teu karasa ieu goblok sugan cenah eta sampai subuh teu karasa cenah ya Allah atuh wayah neangan apa ko wayah naon kalah sare kan gitu di dia kakar ge setengah jam geus itu gara-gara teh pararegu ngomong teh geus sagala rupa lila teuing sagala aya Allah cangkul gak adil gitu mah lamun kitu jam kurang dikieukeun tah eta sababna tadi gitu ari keur ulinan kitu mah barengan ku setan keur kieu mah dibarengan ku para malaikat geuning bisa ku para malaikat coba malaikat teu boga saha teu boga nafsu dahar tara nginum tara bogoh ka awe komodi da malaikat lain awewe lain lalaki bogohna bencong atuh komodi bencong di mana bobogaanana lalaki lain awe lain tarasa rek atuh pantesannya monoton kitu bae kaos kieu bae gitu mata ka ai monoton kan kesel gitu monoton kan kesel
kitu-kitu bae nya. Eta Bae kitu-kitu banyak caos kieu we karasana. Tengah jang geus teu para rugu. Ate gundah geus hayang nya bola. Ya Allah. Emang setiap manusia atuh da karesep emang wajar. Sebab manusia mah mempunyai syahwat, hawa nafsu. Gitu, hawa nafsu. Tapi nafsu di dia kan ada aya 7. Gitu. Eta nusok kana gitu. Embung kana peribadahan, kesel kana peribadahan teh teu aya di nafsu amaroh. Dan nafsu amaroh mah nafsu anu sok ngajurungkeun kana kagorengan. Itunya bola ieu manten gesan manten. Imamna liladi amina. Ada segala rupa wae gitu. Si setan. Loh, nang kakar ge sakedung nyelujam di ban gitu. Gitu, tapi kabagian kan yang can ngopi. Kitu bae ti si hate. Tapi lamun si hate eta nafsu amarah, geus kita tutup ku nafsu mutmainnah. Geus bisa ngarasakeun nikmatna urang kukumpulan dina ibadah urang gitu. Ngan teh menikmati dina ibadah rek sorangan rek lobaan. Kadang urang ayeuna gitu sregep semangat keur lobaan mah. Keur sorangan mah buahan. Cobi bae geura. Tapi alhamdulillah sakieu ge gitu. Urang kudu syukuran naon sababna atuh urang sorangan-sorangan teu atuh babarengan gitu. Tapi gitu, untuk bisa lebih gitu, mencapai ma'rifat, gitu, mencapai hakikat, gitu, ka Gusti Allah, tereh dijabahna doa urang ka Gusti Allah, tereh naon anu dipikahayang ku urang dijabah ku Gusti Allah, deukeut ka Gusti Allah, tenangna ka Gusti Allah, teu aya deui urang kudu bisa nyepi sorangan. Nyepi di dinya lain nyepi bari nun kukus ngahadepan tangkal gede. Lain, tapi naon urang sila zikir ka Gusti Allah bisa merasakan urang dekeutna sareng Gusti Allah. Nyata. Bisa ngarasakeun oh sieun urang kaos kieu teh kalakuanna. Cobi ayeuna lamun urang dicabut ku Gusti Allah, da aya cikeneh kuring tos ngalayat. Eta mah da tabuh tengah opatan biasa kumurusan keluarga. Kalau puterana we nah hatta bawa opatan saurna teh batuk sigan nyebrot gitu. Teu udur teh naon da udurna jam sepuh mah kitu udah dibabantun teh dirawas ya. Keur mah jalmina kalem. Akhirna kumaha ngodepak. Ngodepak naja. Lap istrina hua kauk da pala puterana tos ieu arui gitu. Ya dengan duaan bae wa kau keluar eueuh sasa dongkap ka dinya tos innalillahi wa inna ilaihi cobi teh ayeuna urang tapakurna mikirna di mana urang keur maksiat kak meunang ceplos we kumaha coba iya naudzubillah min dzalik gitu da aya kan kejadian ayeuna keur non itu kerame main game kan itu nya sampai mau ayah nih gitu nuker mancing awas iya malah nyindiran mancing awas mancing mungkin ngobrol ya eta didinya urang mah mal nyontoan jauh eta didinya kan kulonan teh kiduleun Cilopang jam 12 mancing datang ka imah ya Allah innalillahi wa inna ilaihi raji'un asli tah mah aya nu kieu gitu mancing kieu teu nyahoon itu aya caah kieu mah. Setik di brus geus leungit. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aya. Teh tembak aya. Lain ieu mah lain. Lain. Menang. Cak urang ge lain nyindiran ieu mah. Berarti nu kasindir mah rumas. Ai urang mah da teu rumas. Itu nembak gitu. Nembak ka luhur nah si perolona malik kana tarang. Mental. Padahal enggak marah apa nih. Oh, enggak marah apa.
nu sok keluar peuting ieu mah. Ieu mah nu sok keluar peuting, naon bae keluar peuting nama. Kelong mah. Keluar peuting. Sok ngaprak kebon batur. Sawah batur. Ya Allah. Aya gitu. Asli kejadian ieu mah. Itu. Nya maklum lah cuaca jeung angin sok aya naon angin duduk teh eta. Dongkap we karompokna sesek cenah. Sesek geus diurut geus naon ieu teh heuneuh teh. Akhirna bantun ka rumah sakit di perjalanan geus innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dikontrol ieu angin duduk. Coba urang dina nalika hayang teurab teu bisa heuneuh teh. Eta tah sebagianna. Kumaha carana? Eta ulah sering teuing kaluar ti peuting anu teu puguh maksudna gitu. Kalau puguh kan ari di kebun mah geus puguh angin akan loba. Itu di sawah komo deui gitu. Ya Allah. Itu eta gitu. Sieuna urang mah bisi di mana gitu urang resepna kanu kitu bisi maotna kawas gitu. Gitu. Sabab maotna urang mah tergantung kebiasaanana. Kebiasaanana. Modal ti Cianjur keur ngaji pernah ku sing urang dicaritakeun. Ngaji be biasa. Jeung incuna. Dak heula mama ek heula, da mama nyaresna teh. Jadi itu panggilanna. Kayak nundutan heula kedak teh. Cicing daguan 1 menit 2 menit. Setengah jam, sajam. Teu ngomong teu indeuk cicing mah. Ai si incuna teh da meureun kesel da. Budak leutik kana. Abah blupak. Geus teu aya nyawaan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gitu ya. Akhirna dikurebkeun di dinya keneh di madrasah. Ayatna gitu. Ya. Ayat nu resepna teh kana salat. Keur salat ayang gitu. Keur sujud lilaliating buah sare cek nu sensitif mah pinggir. Biasa bae geus uluk salam ditoel hudak geus ngagoleh. Ayatna kitu. Resepna adan keradan aya. Gitu. Gitu. Ieu gambaran. Gitu. Mata urang coba teangan ka resep anu sakira-kira aya dina ridona Gusti Allah. Ayeuna model ayeuna main-main atanapi ulin kitu mah sawajarna bae. Di mana urang boga ka resep dina masalah permainan lahun itu nganggur ai permainan teh. Ai nganggur teh aya faedahna. Aya faedahna. Naon faedahna? Menang simut. Menang manuk, Puyuh. menang puyuh. Geus di dahar beak. Kurang keneh bae. Neangal deui bae. Hayang mah atuh meuli. Hayang lauk hayang meuli bae atuh hayang naon. Coba aya du bahasana urang mah hayangna mancing we. Menang lepaskeun di kan eta mah leuwih bego. Kan judul mancing teh jangan lauk, geus menang lauk piceun deui. Ieu pangnamah naon? Karunya bisi sampai ninggalkeun salat. Nah, itu pamajikan tinggalkeun, pamajikan hayang ka ditu ka dieu teu bisa ngadagoan balik mancing. Ya Allah, akhirna datang mayun we pamajikan. Nah neng cicing we. Teu ngajawab. Eta si lalakina teu rumah sata nanya. Ditahan neng manyun. Atuh ti isuk sampai sore teu balik-balik mikir. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Iya gitu. Urang teh boga kawajih boga anak, boga sagala rupa. Misajana matak dina pekerjaan ge kumaha sakirana anu henteu matak ngaganggu kana peribadahan. Eta goreng walaupun judulna milarian napakoh. Milarian napakoh itu sae. Sae leres, malah wajib. Gitu. Tapi lamun ngalabrakan aturan Gusti Allah bisa haram. Model ayeuna contoh jual beli dina waktu salat Jumat. Teu meunang teh eta. Haram. Model di Arab tinggal, nu tos menggaji mah Pak Hajinya. Di mana aya ngong adan teh. Tuh, teu aya nu buka ieu. Di Arab tinggalkeun sana. Nu bis nu naon ge kitu sami bae. Entak areureum we di jalan teh eta. Sigana lamun di urang mah
macet jalan teh. Ya Allah, tapi memang udah itu mah di Arab. Ulah ninggal itu mah di Arab, tetap aturan mah sami. Ngan aya nu dipake, aya nu teu di eta gitu. Itu anu dipake. Kembali ka dituna mah ka diri awak masing-masing. Di mana orang gitu. Resep kana hiji sesuatu ulah terlalu teuing. Sampai ngaranna teh asup kana hate. Di mana geus asup kana hate ninggalkeun sakali bae geus bakal naon kaleungitan. Di mana eta karesepna anu goreng. Tapi lamun anu saya mah justru kudu kana hate. Gitu. Kudu kana hate. Modal ayeuna urang resep ka we batur. Kan resep gitu. Ngaku bae mah pulang gitu. Ngaku. Aya resep gitu. Kan ulah sampai hate. Lamun sampai hate ka dituna amburadul. Sok bae geura. Gitu. Amburadul ka dituna. Ai resep mah teu nana ieu. Normal. Kan kenormalan eta ulah sampai disalahgunakeun. Itu ulah terlalu. Gitu. Bagus itu. Alus kan ulah alus teuing. Gitu. Ulah alus teuing, alus gitu. Resep boga resep kan bari normal. Gitu. Lamun mancing pamajikanna. Tu geulis tuh. Mikir heula. Kadang itu si awewe teh keur nyoba. Geulis teh, teu geulis berarti atuh normal. Maksudnya teh lagi. Matan geus jujur bae. Jujur bae. Itu maksudnya geulis sami atuh neng geulis. Kan gitu. Tapi geulis pisan jeung neng mah geulisan itu tah lamun kitu kakara bermasalah. Lamun kitu bermasalah. Bahaya luar biasa. Gitu sagoreng-gorengna pamajikan urang ya pamajikan urang. Itu ngomong panggulisan itu jeung maneh ai anak bisa 10 kumaha. Ngarti deh. Awas eta kembali ke awak masing-masing. Sabab di eta gitu. Nalika geus katembong urang tempatna di mana? Neraka, surga, neraka, geus tidinya terakhirlah penutup. Teu bisa ditobat. Teu bisa di urang mantah hampura ka Gusti Allah. Meskipun aya nu ngadoakeun ka urang, itu hanya sebatas ayeuna seperti urang keur cicing dibere kopi. Hanya saliwat. Kopi geus beak cicing di bae. Aya nu mere rokok can aya rokok mah bawa beda het. Aya mere rokok. Rokok habis. Contohna geus cicing deui. Mata lamun boga anak anu soleh mah sedekah jariyah. Ngawakapkeun gitu tanah kangge ibadah geus sampai iraha itu sekalian. Ngaranna sedekah jariyah teh gitu. Sedekah jariyah. Teu aya deui. Teu aya di angin eta ge kudu jeung ilmuna. Urang moal terang kitu lamun teu jeung ilmuna. Kudet ruang riung kieu. Cek tadi cirina jalma anu ruhut derajana teh kersa ruang riung sareng jalma anu ngarti gitu. Pasti. Urang teh ngarti sadaya, ieu teh ngarti sadaya. Teu aya jalma bodoh teh teu aya. Gitu. Pasti. Terus kadua wau huruf wau tinggal huruf wau kan gitu nya. Itu melengkung eta tara tenggah ieu. Tungkul bae. Geus gitu dibere harokat doma kapes antara pijabar antara kajar gitu bae. Cirina naon atawadu, tawadhu. Ku batur diagul-agul kieu bae. Ku bakul direndahkeun teh nyeri hate. Cicing we kieu. Cicing kieu teh lain bobongkoan huluna kieu lain gitu. Si hate. Permasalahanna si hate. Ayeuna walaupun dondongkoan kieu hayang dipuji goreng keneh bae lain tawadhu nu kitu mah. Tawadhu teh asli tina lubuk hati. Nah, manehna rumasa lebih rendah, lebih hina tibatan jalma anu hina kieu. Gitu. Gitu. Tawadhu ayeuna kasenggol saeutik kitu langsung teu gitu. Kan ayeuna mah ditempokkeun ge nasi nyelekeun. Padahal mah eta budak teh kakara ngaji bahwa cek kiayeuna teh memandang muka kiai itu sebagian daripada ibadah.
tipok nate budak nate polos ongkok pelonggu paling moloto atau si kiai ngamu nyane gitu Ibadah gitu. ibadah atuh lain gitu-gitu teh maksud ibadah teh abang ibu dok luar lain gitu resep gitu nempok aduh senyum ieu mau bari morong saya ngamu itu awas ada tetap awas itel kiai ge jalmi ngarti keukeuh hawa nafsu mah boga dina nalika manehna geus ngerasa agul ngerasa direndahkeun saeutik gos langsung emosi kadituna nafsu amarah kadituna goreng sababaraha sombong eta tawado be rendah diri lamun jalma nu tawado moal loba musuh sok geura itu ngamusuhan ka urang urang mah da rumah saya ngamusuh ka itu cuy biasa we gitu biasa we gitu wayah nyapa wayah sasalaman wayah naros biasa we deh teu aya rumah sanaon boga musuh naon sababna sabab kabeh ge makhluk Gusti Allah dae ka mana deui lumpatna kitu embutna teh naon atuh keur boga musuh ayeuna urang boga naon teh hajat sagala rupa kita butuh teh ka saha itu kata tangga nu deket lah ka dulur gitu biasa we gitu eta memang hati kecil mah aya tapi tetap eta si hati kecil bisa katutup nanya nalika urang geus aya mempunyai sifat tawadu sifat rendah diri we coba tinggal gitu para habaib kiai-kiai anu sepuh sugan gengsi ayeuna bobolopotan sugan gengsi ka sawah sugan gengsi ka balong sugan gengsi ayeuna nonton nyebutan jukut segala rupa tinggal ayeuna jeung disebut ustad ayeuna nyebutan jukut kieu we sudah enggang teu tunjuk we ngeunahan ieu teh ya Allah teu tunjuk we dan sababna eta hatena can ieu hatena cirina begitu cirina sebagianana bukan berarti orang kudu di mana jalma nu sok kitu tunjuk bae ulah kadituna urang goreng keneh bae naon suudon ka basor mungkin dia mempunyai ilmu yang lain gitu mangizana ayeuna lamun manehna terjun nu sejenna gawena kumaha anggeus manten ku urang gitu cek kasarna mah punya ilmu yang lain pokok ka kiai ka jalma anu ngarti urang salagi can apal ilmuna can nanyakeun gitu dalilna ulah sok nyalahkeun eta we gitu eta mah pegangan urang bae gitu urang we itu pegangan urang pokok urang mah tujuanna ngahormat sakitu ngamuliakeunna ku sabab boga ilmu awakna gitu tatawadu adomatu wal alipu alif nu katilu ciri jalma anu boga luhur derajatna seperti alif tinggal si alif didempet ku kalimah nu huruf nu sejen sorangan kumaha nangtung we nagen sugana aya alif anu sare bengkok saya itu seperti kola kop alif eta si alif nangtung kene pe padahal diadekeun dicepit gitu keur sorangan alhamdu al alif tah hamzah gitu tahunya nangtung we keur kasro keur domang keur jaman nangtung we yeun anakeun naon al itimadu ala nafsi asasun najah gitu mempunyai prinsip yang kuat kadituna caur kaidah al itimadu ala nafsi asasun najah di mana jalma anu mempunyai prinsip yang teguh yang kuat itu dasar daripada kebahagiaan kesuksesan hiji prinsip lamun jalma teu boga prinsip komo pemimpin teu boga prinsip gas amburadul tau geura pemimpin teu boga prinsip amburadul urang teu boga prinsip teu puguh hirup seperti ayeuna tiang listrik aya angin ti kidul sugan menod kakaler teu nagen bae geus disenggol geus di basmi geus di kumaha bae gitu nagen bae gitu henteu siga tangkal awi tangkal awi mah teu sakitu lobana ge umpamana ngaguruyuk gitu
Itu aya angin tiki dulu kakal. Aya angin tiki dulu kaki dulu. Luak-leok. Si tihang listrik misalkan saiji bae cicing we. Nagen. Aya angin di mana bang? Aya guludug bae si cicing we. Itu eta. Non tadi teh hartosna nyaeta prinsip ek tina usaha. Ek tina ayeuna keimanan, ketakwaan, ke non peraturan, kepemimpinan segala rupa prinsip anu kuat. Kumaha supaya ayeuna prinsip kuat supaya teu kaditu kadieu teangan urang boga prinsip tarnyaskeun ayeuna ka pemerintahan apa ieu gitu. Mun teh ngalanggarkan aturan pemerintah henteu. Taroskeun ka kiai apa ieu gitu. Ngalanggarkan aturan agama henteu, pegang teguh. Gitu. Tapi lamun prinsipna henteu naroskeun ka ditu ka dieu bisa salah ieu prinsipna goreng. Contohna kumaha urang ek ka ditu ek ka dieu ek ngobor ek ditembak coba kumaha urang eta prinsip ngaranna nu kitu. Ngan lamun sampai ninggalkeun salat dengan napakohan saha istri eta prinsipna goreng gitu ngena kartosnya ngintan Kartos. eta ka terakhir nyata nu kaopat jalma cirina jalma anu gitu luhur derajatna wan nu seperti nun tinggal siga perahu titik hiji seperti halna jalma al istiqomah mempunyai sifat istiqomah tina ibadah itu istiqomah teh ajeg sugan eta si nun gitu he kahandap bae kana jadi mbah atuh keur sorangan teh atuh bere hiji deui mem baturan aya baturan jadi ta hiji deui jadi sa teu istiqomah di mana urang ayeuna lobaan rajin di mana ayeuna aya dihandap kakara deukeut ka Gusti Allah di mana ayeuna duaan gitu ayeuna di mana duaan geus teu pararuguh gitu semangat kadituna malah cek si A nanti cek nu hijina teh yang geus ulah kitu ayeuna mah ngobor mah daripada berjamaah mah mending ngobor eta duaan eta geus sabab duaan nu tadina mah ek mangkat ka mana salat jamaah ye itu naik ngalobornya bener tuh di itu mah ayahnya itu sian ieu manuk loba gitu oh suka berjamaah kesukaan ge aya keneh eta teh istiqomah ngaranna teh istiqomah waktu sakitu bagian berjamaah wayah ngaji wayah emam sampai emam-emamna diatur jadi kesehatan tertentu ayeuna urang kesehatan sok kadang gering kadang tina dahareun keneh biasa sarapan di sarapan nedek kana beurang teh can asa kumaha kamuk sok gerak sabab beuteung lapar ma nih ma kita sanggup asak can lilana teuy oh sabab beuteung lapar da tadi naon di sarapan biasa sarapan itu beurang biasa dahar teu sare bonon nyonyo teh asar geus makruh teh pararugu antar ka dieu sakeung doh rajin lalak parek dahareula eta sabab naon teu istiqomah istiqomah teh ajeg tina masalah daharna masalah ibadahna masalah gawena ge buka jam 7 ayeuna buka biasa jam 7 jam 8 geus lalumpatan langgan sok gerak dirikatkeun atuh ulah jam 7 jam 6 bakal sakit bae tetep bebenangan dalanggan can datang mata istiqomah teh tidinya mangkat jam 7 wih lohor itu awas gitu yang ngaranna istiqomah peraturan diajar naon ngaranna teh bisa ngatur waktu ka ditu kartosnya istiqomah teh ta ieu ciri nu opat berarti kersa kumpulan sareng jalmi anu ngarti tina bag-bagan agama atanapi pemerintah tina masalah duniawi gitu. Kadua nyata mempunyai sifat tawadu. Katilu mempunyai prinsip yang kuat. Kaopat nyata istiqomah
tetap aja bukan istiqomah numpakan istri ngeunah. Artinya ya karunya can kawin. Can ngarasakeun. Kamu itu cindut mah tuan naon. Tah ieu kartosnya. Tah ya ieu pamudah-mudahan urang tiasa angger selalu dipasihan taufik hidayah ku. Pamudah-mudahan urang sadayana dijagi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Allah. Paparingan taat ka Gusti Allah. Amin. Kalian sehat walafiat. Amin. Husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi